Kan maju bisa aku kotak kembali. Pusing aing gori he. Pusing ku naon dia? Orang saing hirup dia mah pusing jeung pusing bae. Pusing aing ngudut kagok duit bugo. Ke. Yo, duit. Ai dia merah ucing. Dia mah bisa ketemu nang utut. Mah menang lah. Hampura bos, aing ge sarua puguh teu gablek duit. Dia koplak. Bos. Deletus itu. Doang loba duitna. Bener eta. Saya beraksi. Bos, dulu ge beungeutna pikarunyaan teh aing. Geus lah dia bae. Dia mah malah banget kitu aing mah. Daripada orang di dieu nya. Udut henteu. Make geus malak heula aing di malak. Heueuh nya bos. Geus lah, hayu sikat bae. Sikat. Duit ka dia duit, pokoknya duit ka dia. Maaf bang, saya nggak punya duit bang. Dia. Eta ge dia lah budak jero, sok bahasa Indonesia segala lah aing. Pokoknya ka dia duit jeung duit ka dia. Beneran bang, saya nggak punya duit bang. Emang dia geus di mana kitu? Saya habis itu dari sawah tadi macul. Bohong dianya, sakieu halodona, piraku eta macul. Eta ge dia geus balik ti kota. Nah, eta abangnya, jeung naon nanya deui. Banyak amat ya. Dia ternyata teh aing saha? Emang kayaknya bang, saya mah. Tetangkeun teh. Aing ucok. Si susu ana. Kami di dia preman tergagah di dia, terkuat di dia, terseram di dia. Kenalin, saya Farel dari kampung seberang. Oh, Farel. Dia anak malak apa anak cacahan? Oh, poho aing. Geus gara ka dia duit, pokona ka dia duit. Emang dikasihin ke kami? Jor kuho aing sieun ka Daria, teman koplak. Oh dia.